Cika, buat kamu-kamu semua jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channelnya Agung Studio Channel. Terima kasih, bye. Halo, assalamualaikum Ucu. Kalau bungsu pada ngawilujengkeun kanggo Kang Agung di channel YouTube Kon Agung Studio nya Ucu. Hilah-hilapnya Ucu di subscribe. Iya Ucu. Kasusan ditambah rumah tangga teh payah salaki sengerti pandi mah tomahi tak gitu Ucu. Iya. Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko KDI ingin mengingatkan untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Agung Studio Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Aldo Tagor. Jangan lupa like, komen, subscribe. YouTube-nya Agung Studio Channel. Pokoknya sih banyak-banyaknya ya. Pokoknya subscribe, komen. Saya Aldo Tagor dari Kampung Balaka, Banyolan, Lalakon, Sunda, TPRI, Jawa Barat. Mantap pisan Siapa teh di deui nongkrong teh boga kabogo si June tapi eueuh duitan percuma. Saya awewe itu hareupeun jembatan geulis deh sampeurkeun teteh ngalira wae. Mohon biasa we nongkrong teh rencang Bios abi calik di dia atuh meh aya rencang. Oh mangga calik di desa banget abdi. Oh mohon teteh. Pagawean nungguan WC nasib dieu aduh. Menang duit sebelah ieu ayeuna. Menang 20.000 ya tinggali nungun WC. Duh ya Allah ya. Alhamdulillah rezeki urang 20.000 ya nungguan WC ya. Alhamdulillah ya rezeki Allah Taala ya. Oh teh biasa kenalan. Mangga. Hari Linggi di mana teh? Abdi di Cibuah Batu. Linggi mah. Hari Nami sangat teh. Kami abdi Dinda. Oh, mun. Ya Linggi di mana? Abdi sami di Buah Batu. Oh, mun atuh. Saya teh sakedap abi bade masa telepon. Oh, mangga diangkat dek nelpon si Juned ieu abi anu ngeureuyaan lalaki Halo. Kang Juned nuju di mana? Waalaikumsalam teteh, teh Indah. Abi menuju di Damal. Ieu abi anu ngeureuyaan lalaki tina Kang Juned dengan Kusaha teh di heureuyaan. Ge manjuna bela kadinya. Engkong ka dieu Kang Juned dan nu ngeureuyaan ge leuwih ganteng di Kang Juned leuwih segala-galana. Jabang ngorak keneh ieu mah. Teteh mah engko boga ka Juned teteh. Teteh mah PHP ka Juned. Geus putus. Nah, Kang Juned jangan ambak-ambakan, jangan ngajak putus we. Ira hubunganna jeung Kang Juned. Baina palena ge bae daya nu kasep ngora deui ieu mah bae jung ka ditu. Bae si Juned ambak-ambakan ge bae da boga nu ngora deui ayeuna mah. Tepangkeun ieu bojo abdi. Abi pernios teh bade euy ku payun. Mangga. Dasar lalaki sugan teh lengoh boro ato. Dasar lalaki PHP aduh. Umay kapan mendingan diki ya. Umay gedung kabeh, jere sing alamat teh umay ngonggone pring. Ana wong kan takon
Di mana alamat Kabayan teh? Baru semua orang minting di mana alamatna Teu apa alamat Kabayan di mana Tah aya jama nanyakeun heula Lieur aing. Ari alamat Kang Kabayan belah mana, Ceng? Lieur aing mah aduh. Mun salah mah di ditu alamatna teh. Ah, naon ada di ditu alamat nama? Puguh di ditu. Di ditu. Di ditu. Takon ngomong Apa? Umay Kabayan ini dia. Tah, masalahna eta. Abi oge sami neangan alamat Kang Kabayan. Di mana, Ceng? Tah, kapan saruga urang ge neangan alamat eta ka mana? Mas, ai Mas Kakak Kabayan bade naon? Iki Mas, orang balak na sepeda, nyong tas milih. Iki kun balak na tapi alamatnya nyor weru. Ini dia. gas ayo bumi Kabayan paling mana oh anjing lain ambu isuk-isuk nih asa liur asa rame nu nanyakeun alamat si Barokokok tah si Kabayan Kan abah ge apal meureun ka alamat. nyari imah nama apal ngan duka di mana tah alamat mah gitu nih asa liur Hara di abah. Abah, itu aya naon warga ngarariung kitu. Hayu urang tingali yuk itu tinggal. mana itu Iya yuk. ayo atuh orang tinggal licing aduh aya naon ya teh isuk-isuk nih asa rame kieu Nya nya sarareuwas kieu warga teh teh naon nya? Iki Pak, boleh alamatnya Kabayan. Tapi ning petane kana. Lain Mas, lah ditu. Cek saha, Ceng? Puguh di ditu. gas berani tuh Ah, kerja sakitu kan bumina di ditu, abah. jadi sakitu ambu si Kabayan mah abdi mah apal di mana mah ngan alamatna di ditu Aduh, si Inyong samana si Junet teuing jeung jangan di dieu ge eueuh. Ampun, aduh aing kumarana janjian teh nya. Yong. Si tong nyumput sia teh. Junet. Ah, aing nya. Reubeut. Kabayan mah tuh kan itu tuh Ada di ditu. Kang, kadeu Kang, sakedap Kang, kadeu. Abdi. Nya kadeu. Oh, mohon. Aya naon ieu teh? Golongan jelema garoreng kieu teh. Jadi ngan eta ka Kabayan. Pak, kue Kabayan, bener. Iya, bener. Oh, eta Kabayan teh. Iya, bener. Lu boleh ti alamatnya, bar mau. Oh, berarti bener eta Kabayan. oh dia Kabayan Tah, ieu Kang Kabayan teh. Nya eta nu kecamari teangan teh. Ieu padahal Ari abi saha? Lain di mana alamatnya Kabayan? Nya Kabayan teh di mana alamatna? Aduh, ieu abdi mah. Alamatnya ini ngendi sih? Tak golek tanggal teman. Teu apal ari alamatna mah. Hayu we ka imah. Yuk. Tah, wing teu apal alamat imah mah di mana. Ngan dieu imah wing teh di dieu. Junet. Kukulilingan ke mana tadi? boleh ngare Milarian. nanehan bumi Kang Kabayan. Kang Kabayan mohon aduh capek Kang Junet teh kumaha ieu teh Salam ya sasasi. aya 2 tahun aduh kumaha ieu teh mohon Pada coplok gigi dia aduh capek pisan OMG tuh. Haji, Oh, pusing ya, Pak. Wis nginung durung.
Belum minum belum. Ini orang ngopi ya dalamnya seruput kopi kalem. Lain meniwatir 2 tahun dengan alamat kabayan. Oh, dia tadi dari itu. Ayo nyong aya naon ka dia? Untuk pun dasar mas sepeda. Oh, sepeda teh ya, beres sepeda. Beres kan. Oh, iya. Nuhun. Mau golek alamat muter-muter nemu-nemu. Kan pernah atuh inyong ka dia. Ya umaya perlu tapi alamat orang ngerti. Oh, jangan alamat. Iya. Padahal imah mah apa? Wah, edan nyong ini mah atuh. Hari ieu Kang Junet aya naon ka dia? Ayo ngodok. Ayo ngodok. Ngodok naon? Ngodok ieu kayu kunang. Kayut kunang. Nuhun. Apal di saha eta? Si emak. Pot euy. Eta tingali. Aya ngodok cenah. Aduh. Bener ngodok? Nuhun. Ya siap atulahnya. Mudah-mudahan rezekina saya nya. Nuhun. Eta mah kumaha miliknya. Ageung kata Nabi Alit. Teu masalah, penting rezeki ti Allah. Oleh sini kurang apa ya? Enggak apa-apa. Apa-apa. Aduh, aya wae eta si Junet apal ngodok euy. Kanyut kunang jeung si emak make gujrut sagala atuh da euy lah aing mah pikeun sebeuleun. Jadi we si Junet neangan uing. Tapi baelah, ayo sok ye Junet ye. Ngodok sok ye lah. Ayo kabayan mainkeun lah. Ayo pot, siap, ayo pot. Yeuh nya, yeuh. Anyut kunang, ngodok ku Junet. Apal teh jampena? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Aya euy. Kodok, anyut kunang dikodok. Nah, gitu. Coba. Kodok, kanjut kunang dikodok. Nu ngodok anyut kunang Dikodok kunang. sing sarae milikna. Sing sareng milikna. Sok, kodok. Euy, mun dipake perasaan kitu eta alah kade euy aing ka kodok sia teh. Aya salembar we tuh tong loba teuing euy lah, salembar euy. Iya. Tong loba teuing euy. Wah, mana mah. Aya. Aduh, euy, tah eta milik mahnya. Beunang gocap euy. Gocap. Bang, gocap iya Bang Junet. Nya tuh alhamdulillah. Nah ya kesempatannya ngan sakali nya. Di dia aya duit 2 juta tadi copot ulah nya. Nah, ya gitu atuh. Siap. Kageula atuh. OMG. Alah, iya bener si Junet beunang duit gocap halus milik lah tapi nya tepercuma neangan alamat si kabayan hayang ngodok anyut kunang jati si emak. Halus lah nya alamatnya Junetnya sumurnya. Nuhun salamat pisan ieu ya deui. Nang cepot abi teh cepot nuhun pisan. Alhamdulillahnya. Sami-sami ya. Cepot. Iya. Yo alhamdulillah atuh nuhun ya. Yuk para wargi sadayana yuk.